Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangude sareng simkuring mang nanang beyoh urang ngadongeng dinya. Urang ngelaskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari. Kamari teh nembe dugi kadinya mitra. Atuh urang sami-sami bandungan kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun rupa. Geus kitu mah Pak RT ngepera ku warga lembur. Sakura laki nu jag-jag mah oge mibanda kawani diajakan milu numpes bagong. Lah penting ayeuna rek dimimitihan, rek dikepung we cenah bagong rek diperangan. Bayahna urang kudu saya ka diri ya. Yang hareupan bagong na penting ayeuna. Bapak teh miharep kajang hacim kitu deui. Kaki nyai sangkan daek mupuhuan ka urang lemur. Urang mimitian ayeuna yeuh ngarona yeuh. Ngan bae kiwari mah nyang kalak bagong. Alah. Jakantenan we jang RT. Aki bakal saya ga diri toh pati jiwa rabut. Jiwa raga maksad teh. Nya bakal rela berkorban demi katentreman jeung kasalamatan ieu lembur. Ngan kadewe ki lah. Ulah katipu deui lah. Ulah sorogoto deui. Sabte teh lah Raja Bagong teh masih kena hirup mending. Jang. Jakeun we lah eta mah bagian si selud. Aki ge soak ari kudu adu hareupan jeung Raja Bagong mah. Tah pokona aki jang acim kudu bisa diandalkeun ya. Wayahna ya. Kudu bisa diandalkeun. Siap Pak RT? Ya mangga Pak RT. Pokona mah Pak RT ulah salempang. Percanten ka aki. Ayeuna mah Pak RT atur segala rupa Bah Daroji jeung Balebe itu deui. Warga nu sejena aya si Sueb, Mang Oding, sarua pada di bejaan, pada diajakan, kira-kira wanji geus sareupna. Kiwari di imah Pak RT geus ngarumpul we. Nurek milu moro. Geus samakta ku pakarang sewang-sewang, kaya kanyaning bedog gobang tumbak panah jeung jaring. Oncor geus rapang, kayaan teh jadi caang. Di antara nu ngariung, teteh lah si selud mah can aya datang. Pok atuh Pak RT teh tumanya ka anu aya di dinya. Ka mananya jang selud teh nya? Can aya datang geuning. Moal kitu pohoeun, ceuk Pak RT. Moal ge pohoeun. Tungguan we pasti ge bakal datang. Ngan bae meureun can ka dieu. Ceuk Pak Lebe ari tamehna yakin si selud teh pasti bakal datang. Ngaras. Jika nama si selud teh masih kena di bumi na ya. Alah, tapi na telat kieu nya. Ceuk si Acim, manehna ge heraneun nah cenah si selud can aya datang. Sedengkeun nu keur diobrolkeunana mah nya eta si selud. Keur aya we di imah nama Indeung can waka ini keur ngarobrol we. Malahan mah dibaturan ku Nyi Aruman alias Beku teh nu kiwari geus ngabungkeuleuk jadi awewe biasa. Pok mah Indeung teh muka caritaan lain ujang nah bakal mampu ieu newak eta Bagong teh. Anu ceuk si Nyai mah eta si Ki Bardawa teh mangrupakeun siluman nu gagah sakti ujang. Lain kitu Nyai, ceuk eta mah Indeung ngareret ka Nyi Haruman, mun direret gancang nemalan. Laras emak, tapi ulah hariwang sabab si selud teh tos jangking kekuatan abdi mah. Nu dipiharap bisa nyangkalak si Ki Bardawa. Nya tenang we atuh mak. Kapan kiwari ge uing bisa ngungkulan jurig? Kamari ge jurig geus bisa diusir ku uing. Ieu teh jadi bukti
yen uing teh boga kabisa ayeuna mak. Nya ari kitu nama tetep we ari indung masa lempang inggis maneh teh cilaka sujang. Sok sanajan geus dibahanan jimat oge boga kakuatan tapi omat we kudu hati-hati ulah gagabah dina ngalakukeun tindakan. Kangaran anu sing hareupan teh mangrupakeun buronan cenah cek Nyi Aruman mah. Anu gagah sakti. Hehehe. Tenang atuh mah tenang. Nuhun mak. Saya nama mah tenang bae. Sabab kula oge moal cicingeun atuh. Bakal ngawaskeun ti kaanggangan. Pama aya kitu kieu. Oge saupama bagongna geus bisa dilumpuhkeun mah. Pasti kula ge bakal ngalakukeun tindakan moal cicingeun. Cek Nyi Aruman. Nenangkeun ka Maineung. Ya syukur we atuh ari kitu mah omat. Kudu ngajaga anak emaknya. Kudu diperhatikeun kasalamatanana Nyai. Nya pokona emak mah sing tenang we lah. Ulah salempang. Kapanan uinge bakal dibarengan ku Nyi Arum mak. Pikeun nyangkalak eta Raja Bagong alias si Kibar Dawa teh. Ngan bae Nyi Arum mah ti kajauhan. Da eta cenah sangkan si Kibar Dawa teh teu kagareuwahkeun, teu curigaeun ulah nebikeun kakabur ngaloloskeun diri mak. Nya atuh ari kitu mah jugra indit. Sing salamet we karunya ka parete jeung nu sejena bisi ngadaragoan ujang. Tangtu kadatangan hidup teh di anti-anti ku warga ieu lembur. Cek Maineung akhirna mah ngajulungkeun ka si Selut. Nya atuh ari kitu mah uing regedeg aing geus didoakeun ku emak mah. Uing rek indit teh mak. Ari geus dijurung laku ku emak mah. Juk ujang. Pokokna mah sing ingat kadewe sing eling. Oge ulah sologoto. Sarilana eling ka nu maha kawasa ujang. Nya mak, nya. Koloyong atuh si Selut teh kiwari mah kaluar ti imah. Dituturkeun ku Nyi Arum. Tapi barang rek tepi ka imahna Pak RT. Nyi Arum dengan ngarandeg. Geula atuh Selut. Kula teh bisa milu ka itu. Kula kudu nyumput heula. Nya hasok atuh maneh rek nyumput mah Arum. Rek kumaha kitu? Atuh Nyi Arum teh harita ngagibegkeun di awakna. Jangelek kiwari jadi begu kajajaden. Guik eta begu teh disada. Baripok terus carita. Cuk Selut gerak tepungan batur maneh. Kula marek nyumput we di dieu. Di nu poek. Cek eta wagu. Oh, jadi maneh marek nyumput di dieu di nu poek. Ya sok atuh sing Jongjon nyumputna. Uing marek nepungan ka itu tuh. Akhirna masih Selut. Mahena anjog ka pakarangan imah Pak RT. Didinya teh geus kasampa jalma nu ngariung puguh we atuh kadatangan si Selut teh. Dibagiakeun malah atoheun nu dianti teh kiwari datang. Hihi aya si Selut datang euy, si Selut datang. Jang Selut, aduh. Siapa dia Jang? Aduh syukur we ya. Keburu datang ya. Puguh kita goan kita tadi. Nah betul lah Jang. Nya muhun parete tenang we atuh da. Uing ge pasti moal poho tang tu datang. Tadi teh uing teh cicing heula we di imah. Ya cik kumaha atuh Jang tindakan urang teh nah. Bener penting ayeuna teh eta Bagong teh bakal aya datang ka ieu lembur. Nya tuh Pak RT pasti bakal datang ka dieu. Kapan biasana ge sok ngadatangan unggal imahlin jeung sieunan. Angtu bae penting ayeuna ge bakal datang deui. Malahan mah bauna oge eta Bagong teh ku uing geus kaambe. Mana kitu ge geus aya nu asup ka jero lembur ayeuna teh. Kutan teh kitu Jang. Aduh. Jadi kumaha ya? Nya ayeuna mah urang biasa we urang ngontrol lembur.
urang ngaronda. Urang teangan tah Bagong teh. Urang cangkalak urang tewak. Ge paehan bae sakalian dah. Cek eta si Selut ngajakan ka Pak RT. Atuh geus kitu mah Pak RT. Terus sacarita ditujukeun ka warga lembur anu rek milu ngaronda. Wayahna ka sakabeh nu rek milu ngaronda yeuh. Urang ayeuna rek mimitian pikeun mapai-mapai sakur tempat nu aya di lembur pikeun maluruh eta Bagong. Anu cek jeung Selut mah geus asup ka jero lembur. Jadi omat sing waspada atur hati-hati, ulah gagabah, ulah ngalakukeun tindakan di luar parentah ti Bapak yeuh. Pokona sing saring cing wageh kancing, saring set pake ikat. Tuh harga lembur teh narembahan saur manuk. Mangga. Tanda setuju. Geus kitu mah Pak RT teh ngajakan ka warga lembur pikeun mimitian indit. Bring bae sadaya teh ngabring. Bari euyah-euyahan kayaan jadi caang sawalobang mawa oncor. Bari teu elat culak cileung atawa culang cileung. Ngilikan kaayaan bisi aya nu nyurigakeun pang-pang nama bisi aya Bagong nu teu kanyahoan. Keun tunda nu keur ngaronda ayeuna mah urang caturkeun di salah sahiji imah nu aya di belah kidul. Pangeus eta imah teh can sarare haritakeun ngobrol we jeung baturna. Sabab ngarasa kaget di kolong teh nya di kolongan imah aya suara anu sesegrok. Alah sarana naon eta teh emas sesegrok kitu nya. Moal kitu Bagong mak. Ih nya duka teuing atuh Nyai. Ini we eta teh Bagong. Datang deui ka ieu lembur wangkaning jang oding milu moro cenah mah nya. Cek eta si emak nu jadi indungna eta awewe nu rada ngorana. Enya emak kapanan cenah rek nyangkalak Bagong jeung Pak RT sapara kanca. Tapi naha bet atuh kawas aya suara Bagong di kolongan imah teh emak. Boa Bagong teh datang ka dieu. Ih tah hayam oge disarada meureunan sieuneun emak. Kadenge suara Bagong anu sesegrok puguh we eta pikeun Bi Enoh mah beuki yakin yen dihandapeun imahna teh di kolong imah aya Bagong. Allah bener Nyai Bagong jika nama moal salah deui nu segrok mah. Piraku ari suara careuh atawa suara anak anjing mah. Ieu mah bener suara Bagong. Alah kumaha atuh emak ari geus kieu nya sok ingis ganggu ka urang emak. Tenang Nyai ulah sieun mah rek sising lar heula. Hus jabrik di pipi jamrong di kolong. Ka itu nyingkah kasabrang ka Palembang. Nyingkah sia Bagong nyingkah. Bagong teh sesegrok. Tekung sila eta Bagong teh kawas nu ngajauhan ninggalkeun kolong imah. Tapi lain sieun ku panying lar. Tapi eta Bagong teh manehna kawas nu apal yen kadinya teh bakal daratang rombongan ronda. Gue atuh barang ningali Bagong nu kaluar ti kolong imah Mang Odi. Sarare age leuwas nupang heulana ningali teh nyaeta si Sueb. Hihi aya jagong euy, aya jagong aya Bagong. Hihi aya Bagong euy, Bagong.
Non Kang Sueb dengan uing kayak jagong. Dia mau kebon atuh euy. Hihi, lain jagong euy, tapi bagong titik keluar titik kolong Mang Oding. Puguh we atuh saarea teh meuni curing hak. Pada penasaran. Ayeuna bener Jang Sueb. Naon bieu teh aya bagong? Muhun aya bagong keluar ti kolong imah Mang Oding. Puguh we atuh Mang Oding ge dawaseun. Ayah, nu bener Jang. Aduh, nu bener. Nah, nya keluar bagong di kolong imah Emang. Aduh, cilaka. Ingis we ngaganggu ka keluarga Emang ya. Hah, ka mana lompatna Jang Sueb? Hihi, lompatna tuh, kali tuh, kanu poek. Hayo, udag euy. Udag cenah ya bagong ya. Pak RT gancang marentahkeun ka warga lembur. Pikeun sagancangna ngudag eta bagong. Ya, jangan cim. Ayo euy. Urang udag euy. Siap urang tembak bisi bener eta teh bagong. Nya Ki, ayo Ki lah. Gajeleng atuh si Acim jeung Aki Jai. Manehna pangheulana ngudag dituturkeun ku warga lembur anu sejena. Itu deh si Selut manehna nuturkeun ngan bae si Selut mah bari waspada. Bari merhatikeun kaayaan teteh lah numutkeun pangimetanana nu diudag teh bagong teh hiji. Bagong teh ngan aya hiji kamana anu sejena nya teu antep sina diudag uing erek ngilikan bisi-bisi aya baturna di belah mana cek eta si Selut. Manehna mah nuturkeun ti tukang we atuh nu ngudag bagong harita teh kukurubutan di poek barasat di senteran katingali tapak suku eta bagong teh katingali keur mah kayaan tas hujan jadi tapak suku teh bisa ka paluruh eta bagong bisa ka susut gorobas bagong teh gorobasan. Woi, bari tua itu, tuh ngerobas ke bari tua, ayo udah, cek Aki Jai. Asok urang cicing wae sia teh. Kira aku sieun maneh. Ayo tenang we, ya uing euy. Orang badieu lah. Woi, dapat buat sieun euy. Sieun disuluduk lah. Sok maneh ti heula euy, Cim. Borangan sia mah. Ayo udah. Ayo. Pang tingker. Kabar itu Cim. Ulah. Tiba dia tuh ulah duaan di dia euy. Nya Ki lah kalem Ki. Gajeleng harita teh si Haji malibir. Atuh eta bagong teh ditingker. Barang eta bagong teh ngaliuk muterkeun awakna bre katingali. Ronda teh geus ngariung. Malahan mah geus ningker eta bagong. Eta bagong teh sesegrok paronang ngempur hurung bangun anu keheureun dikepung ku warga lembur. Lakadah sia ditembak sia ku aing. Jedor Aki Jai ngabekaskeun badieuna belesat pelor harita ting belesat rek ngajojo ka eta bagong. Kitu deui si Acim manehna teu mung kapiheulaan manehna ge sarua meh bareng nembakeun badieuna. Jedor atuh paluruna ge sarua ngajojo ka eta bagong nu akhirna mah bagong teh teu bisa nyingkahan beurang pisan kana beuteungna aya nu beunang kana huluna. Wahirna mah bagong teh ngacengkang gorentel kegorentelan ngararasakeun kanyari karajat kusek bagong teh kiwari paeh geus ajal binasa. Hode euy modar sia euy rasakeun sia paeh ki euy benang euy. Ya benang. Alah benang bagongna benang. Alah sia kurang ajar sia teh rasa kebelkug sia.
asup ka kolong imah aing sia teh modar ceuk Mang Oding ngarasa regreg yen eta Bagong teh kiwari geus bae toh jual Pak RT kitu di Pak Lebeh kumaha ieu teh Jang bae eta Bagong teh nya kumaha Bagong teh beunang hihihi ya bang tuh we atuh beunang euy tuh tinggal itu geus ngajual opo kagoler teu usik teu malik geus dina kayaan bae nya syukur atuh kitu mah lah menang oge ngan ka mana baturna nya ka karah hiji ya nu ngalamprang kaya lembur teh barang harita kerecok jeung pada baturna dak dumadak ngarasa kaget sabab Bagong nu geus paeh teh kiwari tengah jurung gunung urang deui tatu urut eta peluru teu sakarakar leungit eueuh tapak-tapakna acan ugue sareng teh kaget ala kadek euy nah itu Bagong teh hudang deui nah itu Bagong teh hirup deui euy mundur atuh Ki Jai harita teh nitah mundur kitu deui si Acim jung jeleng nu sejana ge malundur saop teh lah Bagong teh kiwari bisa hirup deui bari katingali rek nyururuk nah bisa hirup deui teh alah ararane teuing apa dieu mah lain Bagong rajana Bagong biasa euy nya Ki aduh kumaha teh ieu ya tembak ayo gacang tembak ceker jedor beudeul teh dibekaskeun deui keuna dibae ka eta Bagong kusak Bagong teh paeh ngan bae eta Bagong teh celegeh deui we bisa hirup di teu sakarakara hugu we atuh sararea teh reuaseun ala kumaha teh Ki Bagong teu bisa dipapaean teu hudang deui aduh halo hi araraneh teuing kumaha teh aduh alah teh lah Bagong teh bisa hirup deui alah kayak kieu mah jilaka mundur Ki Jai ini dah mundur itu deui Pak RT ayo mundur bahaya kade coba jaring tukang nu ngajaring harita cung jeleng metakeun jaringna kiwari eta Bagong teh beunang dirungkuk udah agak dia metakeun sihungna bret jaring ge bisa dipegatkeun aneh eta Bagong teh mibanda kakuatan anu rosa jeung di mibanda eta taring anu sakitu seukeutna nah itu kawas Raja Bagong bae nya ieu Bagong teh baba Bagong kajajaden ya jaring paragat ya kade mundur ade ulah salogoto ya kayak bahaya daroji tah mundur nya leuwih hade urang mundur ka mana Rijang selud keur kitu torojo si selud teh nyampeurkeun alah kumaha Bagong teh kenging beunang Jang ngan babae aneh eta Bagong teh geus paeh bisa hirup deui malahan bari jaring nepikeun ka pargat gebeg atuh harita si selut kekageteun reuas kareureuhnakeun teh lah cenah eta Bagong teh aneh moal boah eta teh cenah rajana bapi barang disidik-sidik teh lah lain Raja Bagong tapi Bagong biasa alah sugan teh Raja Bagong Pak RT geuning ieu mah Bagong biasa tapi nah boga kamampuan anu saperti kitunya halik mundur bisi cilaka euy mundur atuh harita sararea teh mundur kaasup ka Ki Jai jeung si Acim teu wani deui nyang hareupan eta Bagong si selud harita neuteub seukeut ka eta Bagong alah hebat oge maneh teh euy geus kojor bisa hirup deui aduh tapi sia kamana batur maneh nah bet sorar-soranganan sia datang ka ieu tempat teh tah Bagong teh malahan kalah ka mencrong we ka si selud
suruntul. Dan tabara dia Bagong teh nyuruntul rek nupruk ka si Selut. Tapi si Selut harita teh cilereun kentak manehna ngakiwar. Plos. Serangan Bagong teh nyamos. Geus kitu eta Bagong teh malikeun di awakna, segrok, serenteng, suruntul. Gerakanana mungkin cepat bae. Tapi rikat harita si Selut teh manehna teh ngajerat bari ngajawel ka luhur. Curelat. Bari leungeunna eta nepak eta punuk Bagong. Plak. Gorentel, Bagong teh ngagorentel. Kuik. Kalas awakna teh panaseun kaweunangan ku tenggelan si Selut. Eta Bagong teh beuki amekeun pisan lantaran awakna karasa nyeri jeung panas. Hehehe, kunaon sia teh? Eta nepikeun ka sesegrok jeung erek kawas erek nubruk deui ka uwing maneh teh. Hasok sia wani mah. Iya jeleng. Eta Bagong teh bayangan gerakanna beuki cepet. Malahan maka tingali bangun anu ngemuk amarah anu geus teu kawadahan. Sirintil, jorelat. Eta cihungna anu seukeut teh harita rek nyorocos kana peuteungna si Selut. Tapi rikat si Selut teh manehna ngajileng ka luhur. Kiwari mah leungeunna teh dipake neungeus sirah eta Bagong. Hiuk jebrot. Cungka. Bagong teh nepikeun ka ngacungka atuh. Geus kitu mah karajet kusak. Bagong teh aja binasa. Tapi si Selut harita manehna teh yang nyahon sebenarnya cenah eta Bagong teh bisa hudang deui, bisa hirup sabihari deui. Tapi satu tasna di Bandungan mah bener bae. Eta Bagong teh cager dewe sabaraha sebenarnya teu kunaon naon, jag-jag dewa ringkas. Alah teteh lah bener sia teh bisa hirup deui. Kieu mah ku aing kudu dihancurkeun sia. Halik mundur. Oi mundur. Malon rek kumaha teh Jang? Kade Jang tuh geuningan hirup deui. Ceuk wae RT. Tenang Malundur. Ieu Bagong ku uing erek dihancurkeun ya. Nya hasok Jang bari antepkeun. Tuman Bagong kitu mah geus we paehan hancurkeun. Ceuk bala bae. Atuh geus kitu mah si Selut teh musyrikeun kakuatanana. Katingali eta Bagong teh harita nyuruntul deui. Ngan bae kiwari mah tina dampaleungeun si Selut teh ting parasat. Cahaya peureum nu ngajojok ka eta Bagong. Belesat. Cilehur kileker. Awak Bagong teh mancaurah. Hancur jadi lebu. Ayeuna mah moal hirup deui sia. Kojor deuleu. Ceuk si Selut. Bener we ari geus dihancurkeun mah Bagong teh kiwari geus aja binasa kali lebu. Sabot keur kitu kadenge sora anu segrok malahan mah kiwari mah kadenge sorana teh lobana ka tetela batur eta Bagong teh nyampeurkeun ka eta tempat. Alah kade Jang kayak awas Bagong kayak ka dieu deui yeuh bawa pisan jigana mah Jang. Ceuk Pak RT lewaseun. Alah nya awas Bagong tah mani loba. Tenang. Hasok ka dieu nyumput ka dieu ya tukangeun uing. Bisi aya kitu kieu. Ceuk eta si Selut. Nitah ka ronda atawa anu ngalembur pikeun nyarumput satukangeun si Selut. Bener we ka eta tempat aya burulan Bagong. Cung jelang hari teh panonna harurung mencorong matak pikasieun si hung anu sareukeut. Malahan mah di antara eta Bagong teh aya Bagong nu panggedena nu tayarian ti Raja Bagong. Tapi keur si Selut bae teh sieun manehna teh teneng ludeung bari mencorong ka eta sabubuhan Bagong. Sok sia ka dieu jadi maraneh sia Bagong teh nu ngaganggu ka urang dieu
Sang hareupan uing sia montong ngaganggu orang lemur. Eta Bagong teting salagrok. Kayang nama rek langsung nubruk ka si Selut. Tapi dihulagu eta Raja Bagong. Kawas anu ngareti eta anak buahna teh caricing we bari merhatikeun hanaon cenah udah lakukeun kudu nu ngana teh. Eta Raja Bagong teh neuteub seukeut ka si Selut. Naon sia teh mencerong ka aing? Maneh si Raja Bagong teh? Hasok sia. Aing bakal dicangkalak deuleu. Si Selut gancang harita manehna teh metah. Tina leungeunna teh harita teh kaluar aya tali anu bisa manjang. Bulesat kuriwa. Rek newak ka eta Raja Bagong. Sukuna teh rek dibelit ku eta tali ngan bae Raja Bagong teh kawas anu ngarti. Gentak ngagajenang ka tukang bari marentahkeun ka anak buahna pikeun narajang ka si Selut. Kiwari eta anak buahna teh langsung anu kawas anu ngarti dung jeleng ting suruduk ting suruntul. Rek nyuruduk ka si Selut. Tapi si Selut harita manehna nu geus ngarti. Eta Bagong teh lamun diteungeun nepikeun ka paegep tak tu bakal hirup deui. Akhirna manehna metakeun deui ka saktena. Tina dampalang ting parasat cahaya beureum anu mapag ka sabubuhan Bagong. Cilegur. Wah ieu Bagong teh lancur lebur jadi lebu. Wah anu nyesa. Tinggal Raja Bagong we anu ngarasa kaget ku kasakten eta si Selut. Ukur cacarita we dina sajeroning hatena. Wah, kurang ajar. Saha sebenarnya eta jelema teh? Budak manusia lain budak samanea. Bisa nganjulkeun anak buah aing segala. Tapi sia ulah samat kaniaya sia. Nu sing harapan ku sia teh lain makhluk nu biasa. Air haku aing kudu teter ngajajaten ku panusa pantar. Kitu ceuk eta Raja Bagong. Katingali harita sorot panona ngempur hurung bangun anu ngemu amarah nu geus teu kawadahan. Awakna ngakidir. Sok syarek kumaha Raja Bagong? Maneh teh kiwari mah geus teu boga anak buah. Hasok sia. Sang hareupan aing deuleu. Eta Raja Bagong teh harita teh manehna teh liput ngakipekeun di awakna. Eta Raja Bagong teh saduta sang ngigibegeun awakna mah aneh. Cirimna teh jadi leuwih gede. Alah. Kunaon sia teh? Eta awak jadi gede kitu. Suruntul. Eta Bagong anu geus ngagedean teh aya kana 2 kali lipat nama. Nyuruntul rek nubruk ka si Selut. Tapi si Selut harita teh gentak manehna teh ngacorelat bari metakeun dampaleuna. Bari nepak kana beteung eta Bagong. Blak. Jerik-jerik eta Bagong tinggal jerik-jerik. Karasa awak teh panas. Kurang ajar. Nah, awak aing teh bisa ketembus. Karasa panas. Nama makena nahaon dah. Ilmu naon teh jelema teh. Cik eta Raja Bagong. Kiwari manehna teu gagabah. Sabda teh lah cenah si Selut teh boga kemampuan, boga ajen kasakten. Asok sia rek kumaha sia? Mun nya maneh Raja Bagong, aing bakal dicangkalak deuleu. Geus kitu Selut teh ngaluarkeun di jaring tina leungeunna. Belesat. Aya tali anu ting belesat manjangan kulawit. Eta Raja Bagong teh beunang di talian. Sukuna kacangreun ku tali. Geus kitu eta tali teh ngadadak jadi akaran ngamentuk jaring. Nu akhirna mah eta Bagong teh beunang di jaring. Urang ajar. Naon ieu teh? Lihat kieu. Jaring teh sih dipegatkeun. Aing asa inget. Ieu mah jaring lain jaring biasa. Tapi naha? Ieu jelema teh boga jaring nu kieu.
Moal gitu. Itu lain jelema. Bawa utusan ti kerajaan. Alah, 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 alah. Lihat ya aduh. Eta Bagong teh ugil-ugilan hayang leupas. Tapi teteh lah teh bisa leupas. Sabab eta jaring teh liat naker. Sok senajan naker kakuatanana. Metakeun ajen kasakten jeung mapatkeun jampe pamake. Rupa-rupa ajian tematu pikeun mekatkeun eta jaring. Siap beunang. Maneh ayeuna mah atuh warga lembur ge harita tes surat amal-amalan. Orse beunang euy. Anya orse beunang beunang. Beunang euy. Beunang euy. Tela si Silut hebat euy. Silut hebat. Alah, si Silut hebat. Hidup, Silut hidup. Alah, beunang euy. Beunang. Tuh lihat deh. Malu pas ya Raja Bagong. Ya kata Bang Oding. Ayo Jang, bodaran we diantep Jang. Tuman kitu mah Jang. Cek kata si Sueb. Manehna mah ngingetan si Silut. Sangkan sagancangna maihan eta Raja Bagong. Atuh si Silut harita manehna teh musyrikeun kakuatan dina cincin anu dipakena baranyai. Kawas aya kelapa eting baranyai cahaya beureum dina leungeunna. Geus kitu mah eta cahaya beureum teh didorongkeun ka hareup barasa cilegur. Eta Cirim Bagong teh teureum ku kakuatan mustika dalima teh nepikeun ka eta Bagong teh keheng tutung. Keluar haseup ipis anu ngelun keluar tina awak Raja Bagong. Jedeg-jedeg. Kiwari ngawujud cari Cirim. Hiji makhluk anu jangkung gede. Parona polotot mencrong ka si Silut tetela ngrupakeun si Ki Baradawa. Wah, kurang ajar sia. Tetela sia teh lain. Jelema biasa. Aing kudu diwarah deuleu. Puguh we si Silut ge kageteun tetela. Tina eta Bagong teh aya nu kaluar hiji makhluk anu pikasieun awakna jangkung gede. Sorot panonna seukeut. Alah, moal bawa eta teh si Ki Bardawa teh ya. Aduh, enya si Ki Bardawa. Keur kitu harita aya nu ngacorelat kasakikireun si Silut. Utaya lianti nyaruman. Tenang Silut. Kiwari mah bagian kaula pikeun nyangkalak eta si Ki Bardawa. Bisi kabur-kabur deui. Enya nyanggakeun we atuh kumaha saena lah kumaha maneh begu. Aruman. Enya tenang bae ku kaula bakal dicangkalak. Tapi engke sabab ayeuna mah waktosna seep. Mitra waktosna barang sedenya kapan dinya. Jaga urang tuna jajar cerita si Silut. Balah di siluman bageudug hadi urang teraskeun dina seri anu salajeng atuh mang. Nganukeun kitina sadaya perhatosana hapunten tina sagala kakirahananya. Saheulanan emang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.